lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ya nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai diwirid begitu geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar begitu keluar lewat ka sumur di deuleu sumur nyana gideg wah bulan ragag ka sumur cilaka waduh iya kan kudu disalametkeun ceuk lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge sebab can orang ngadenge bulan raga ka subur ka karakuari gegeuraan bae nyana tong ka imah ketrok palawang cak pamajikan aya naon ka bulan raga ka sumur coba ka dieu tambang nu bener ka heuh nyana nyokot tambang panjang terus tungtungna digagayetan kitu tah dibawa ku nyana ka sumur pamajikan milu mana kak tuh jijak bener cak pamajikan jauh teh bulan masya Allah cak yana teh bulan ragag aja ku kakak digaet cak yana digaet ku jono tambang dikahandapkeun kebeneran nyangkut di jero nyangkut tuh berat cak waduh kak mangkaning bulan mah gede cenah eta berat teh berat aja kuduana tuh duaan jeung pamajikan wah 1 2 betul berat nyangkut dina naon meureun dina batu ka jeung kumaha ge kulantaran kebelan beunang kuduaan wah nyana nangkara masyaallah barang dulu kaluhur alhamdulillah kaluhur bener alhamdulillah berhasil urang berhasil blon teh coba eta si bodoh kajen kumaha ge tetep bae bodoh bae atuh nyana sasalaban jeung pamajikanna bu kakak kadena aya kakak lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur atuh kakak teh cak nyana pan kakak mah sekda aduh teu beres nah ieu ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun orang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah sebab naon urangna cinta ka Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi kajeun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tama diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi andai kata tatangkalan dijadikeun pena laut dijadikeun mangsi janji